Kawitan 12 kawitan lungsur wahyu. Hiji, nalika Yuswa dugi kana 40 tahun Kangjeng Nabi diutus ku Allah Subhanahu wa ta'ala kanggo ngabubungah nyingsieunan ngajak kana bener jeung nuduhkeun kana jalan anu bener. Ieu mah ngajelaskeun kawitan lungsur wahyu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kawitan lungsur wahyu teh nyaeta dina nalika yuswan Kangjeng Nabi dugi kana 40 tahun. Tatos 40 tahun mah lungsur wahyu. Maka Kangjeng Nabi gaduh pangkat janten rasul. Jadi nabi dan rasul. Anu diutus ku Allah Subhanahu wa ta'ala kanggo naon? Kanggo ngabubungah jalma nu iman. Nyingsieunan saha nabi teh? Nyingsieunan jalma anu teu iman. Terus ngajak kana bener nabi teh. Jeung nuduhkeun kana jalan anu bener. 2. Lungsurna wahyu dikawitan ku impenan kalayan impenan anu bener. Sabab da eta mah Kangjeng Nabi teu pernah ngimpen deui dina kulemna kana hiji perkara oge kajaba kajadian nu buktos dina kaayaan nyaring. Kawitan lungsur wahyu teh nyaeta ngimpen Kanjeng Nabi teh nya bari ngimpen teh ngimpen anu nyata. Nah, saprak harita saprak ieu kajadian maka Kanjeng Nabi acan pernah ngimpen deui terkecuali Nabi teh ngimpen teh jadi kenyataan dina keur nyaringna dina keur hudangna. Jadi nyaan ngimpina teh. 3. Kangjeng Nabi kasumpingan malaikat Jibril. Eta napi sok disebut eta Jibril teh Ruhul Amin. Dina waktu anjeunna nuju ibadah di Guha Hira. Pertama kali Jibril mendatangi Nabi adalah ketika Nabi beribadah di Guha Hira. 4. Malaikat Jibril ngawurukan ka Kanjeng Nabi kana cara-cara nuduhkeun manusia kana jalan nu bener. Tegesna kana agama Islam diajarkeun weh Kanjeng Nabi teh ku malaikat Jibril tah kieu ya carana nuduhkeun manusia kana jalan nu bener kana jalan agama Islam teh. Kieu carana teh. Tah kitu ieu teh awal mula lungsur wahyu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.